Fali musafirin maka eta tetep menang pikeun musafir jalma anu nyaba safaron kalawan nyanyabaan mubahan anu dimenangkeun itu safar walau qasiron jeung sanajan bukti itu safar eta pondok at-tanafulu ari gawe salat sunat sawaba anu meneran anu meneran itu si musafir maksodahu kana arah tujuan nana itu si musafir warokibu dabati jeung anu tumpak sasatoan jeung ari anu tumpak sasatoan layajibu eta teu wajib alaihi ka itu si raqib naon wad'u jabahatihi neundeun tarangna itu si raqib ala sarjiha dina luhureun selana itu dabbah masalan umpamana bal yumi'u balik ta isara itu si raqib biruku'ihi kana rukuna itu si raqib wa sujudihi jeung kana sujudna si raqib wa yakunu jeung bukti naon sujuduhu sujudna itu si raqib akhfadu eta leuwih handap min ruku'ihi tinimbang rukuna itu si raqib wa amal masyi jeung ari jalma anu leumpang fayutimmu maka eta nyampurnakeun si masyi ruku'ahu kana rukuna si masyi wa sujudahu jeung sujudna itu si masyi wa yastaqbilu jeung nyupri madep itu si masyi al kiblata ka kiblat fihima dina itu ruku jeung sujud wala yamshi jeung teu meunang leumpang itu si masyi illa fi qiyamihi kajaba dina waktu nangtungna itu si masyi wa tasyahudihi jeung dina waktu tasyahudna itu si masyi. Faslun ari ieu taji pasal fi arkanis sholati barna tetep dina martelakeun pirang-pirang rukun salat. Wa taqaddama jeung geus ti heula naon makna sholati maknana salat lugotan cek lugot wa syar'an jeung makna salat cek syara. Wa arkanus sholati jeung ari pirang-pirang rukun salat tsamaniyata asyara eta aya 18 naonana ruknan rukuna. Ahaduha ari salah sahijina itu tsamaniyata asyar an-niyatu eta niat wa ieu jeung ari itu niat qasdu syai'i eta ngamaksud hiji perkara muktaronan barina nu dibarengan bi fi'lihi kalawan migaweana itu syai' wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat al-qalbu eta hate fa in kanat maka lamun bukti naon as-salatu salatna fardon eta fardu wajabatah wajib naon niatul fardiyati niat fardiyah wa qasdi fi'liha jeung niat ngamaksud migaweana itu salat wa ta'yiniha jeung niat nangtukeunana itu salat min subhin barna tetep tina subuh au zuhrin atawa zuhur masalan umpamana au kanat atawa bukti non as-salatu salatna naflan eta sunat zata waqtin anu ngabogaan waktu karo tibatin sapertikeun salat rawatib au zata sababin atawa salat sunat anu ngabogaan sabab kal istisqai sapertikeun salat sunat istisqa wajabata wajib naon qasdu fi'lihi ngamaksud migaweana itu salat wa ta'yinihi jeung ngamaksud nangtukeunana itu salat la niyatun nafliyah teu kudu niat migawe salat sunat wasani jeung anu kaduana yatal qiyamun nangtung ma'al qudrati sarta nakawasa alaihi kana itu qiyam fina jaza maka lamun apes si jalma anil qiyam tina nangtung qa'ada tahdiuk si jalma kaifa syaa kumaha wae karep si jalma wa qu'uduhu jeung ari diukna si jalma muftarishan
barina anu diuk iftiros afdalu eta leuwih utama. Wasalisu jeung ari anu katiluna eta takbiratul ihram fayata'ayyanu maka narimatang tu itu takbiratul ihram atawa al qadiri kajalma nu kaduga bin nutki kana ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram. Fayata'ayyanu maka narimatang tu al qadiri kajalma nu kaduga annut bin nutki kana ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram naon ayyakula yen ngucap si jalma Allahu akbar kana lafaz Allahu akbar. Fala yasihu atuh teu sanon ar-rahmanu akbar lafaz ar-rahmanu akbar wa nahwuhu jeung umpamana itu lafaz ar-rahmanu akbar. Wala yasihu jeung teu safiha dina itu takbiratul ihram naon taqdimul khabari ngaheulakeun khabar al mubtada'i mandarikeun mubtada'na kakaulihi sapertikeun ucapan si jalma atawa si musolli Allahu akbar lafaz Allahu akbar. Wa man jeung sajalma jazan wa pasi iman aninutki tina ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram bil arabiyati kalawan make bahasa Arab turjim tarjama turujima akur berarti jeung tukul 5 tanarjamah tah ditarjamahkeun naon anha itu takbiratul ihram bi ayyi lugatin ku anu manawe bahasa syaa karep itu si eman. Wala ya'dilu jeung ulah atawa teu meunang pindah si jalma anha tina itu takbiratul ihram ila dzikrin kana zikir akhara anu sejen.